Bismillahirrohmanirrohim. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon al imanu lapad al imanu. Al imanu naha ari iman eta ieu tajaj ja'u narima ka juj itu iman amla atawa henteu pal jawabu mangka ari jawabanana eta al imanu lapad al imanu. Al imanu ari iman eta la yutajaj ja'u henteu di juj itu iman li annahu karena sanyana itu iman eta nurun cahaya fil qalbi anu tetep dina jero hate wal akli sareng dina akal waruhu sareng jadi rohna mimbani Adam ti anak Adam ti turunan anak Adam itu huwa karena ari itu iman eta hidayatullahi ta'ala hidayah ti Gusti Allah ta'ala alaihi ka itu mukmin. Faman mangka ari sahabai jalma eta ankaro samang-samang saingkar itu man sayan kana hiji perkara min hatina itu hidayah faqad gafaro mangka nyata kupur itu man. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon mal muradu bil iman lapad mal muradu bil iman ma ari naon perkara eta al muradu ari eta al muradu anu dimaksud bil imani ku iman pal jawabu mangka ari jawabanana eta al imanu lapad al imanu. Al imanu ari iman eta ibaratun hiji bahasa ani tauhid tina nauhidkeun. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon as-sholatu lapad as-sholatu ari salat wasaumu sareng puasa wa zakatu sareng zakat wa hubul malaikati sareng cinta ka malaikat wa hubul kutubi sareng cinta kana pirang-pirang kitab wa hubur rusuli sareng cinta ka pirang-pirang rasul wa hubul qadari sareng cinta kana qadar khairihi tegasna saena itu qadar wasarihi sareng awona itu qadar minallahi ta'ala tetep ti Gusti Allah ta'ala wa ghairu dzalik sareng salianti itu madzkur minal amri halna tina parentah wa nahi sareng larangan wa itba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng turut kana sunnah na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta huwa naha ari itu madkur eta minal imani tetep tina iman amla atawa lain pal jawabu mangka ari jawabanana eta la lain li annal imana karena sanyana iman eta ibaratun hiji bahasa ani tauhid tina nauhidkeun wa masarang ari perkara siwadzalik anu tetep itu ma salianti itu madkur eta syaratun jadi syarat min syaraitil imani tina pirang-pirang syarat na iman. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon al imanu lapad al imanu. Al imanu naha ari iman eta bisifati toharoti tetep kalawan sifatan suci amla atawa henteu pal jawabu mangka ari jawabanana eta al imanu lapad al imanu. Al imanu ari iman eta bisifati toharoti tetep kalawan sifatan suci wal kupru sareng ari kupur eta bisifatil hadasi tetep kalawan sifatanana hadas wayan takidu sareng narima batal bihi kusabab itu kupur naon jami'ul jawarihi sakabeh pirang-pirang amal anggahota badan. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon al imanu lapad al imanu naha ari iman eta makhlukun anu didamel au ghairu makhlukin atawa lain anu didamel pal jawabu mangka ari jawabanana eta al imanu lapad al imanu.
Al imanu ari iman eta hidayatun hidayah minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala, wa tasdiku sareng ari tasdik eta bil qalbi tetep dina jero hate, bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu ma saha an nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala, wal iqraru sareng ngaku bilisani kulisan, fal hidayatu mangka ari hidayah eta sonu robi fada melanana pangeran, wa huwa sareng ari itu sonu robi eta qadimun anu qadim, wa tasdiku sareng ari tasdik, wal iqraru sareng ngaku eta fa'lul abdi pagaweanana hiji abdi, wa huwa sareng ari itu fa'lul abdi eta muhaddasun anu diwujudkeun, wa kuluma sareng ari saban-saban perkara jaa anu datang itu ma anil qadimi tina anu heubeul, yakunu mangka eta kabuktosan itu qadim eta qadiman anu heubeul, wa kuluma sareng ari saban-saban perkara jaa anu datang itu ma minal muhaddasi tina anu diwujudkeun, yakunu mangka eta kabuktosan itu muhaddas eta muhaddasan perkara anu diwujudkeun. Mudah-mudahan simbang patu, Allahu a'lam.